mah bade ranking hiji, tapi mana buktina ieu bodo-bodo wae. Emak jeung bapak kecewa. Abi Rehan, jalmi anu paling depresi sareng kolot nu aya di dunia ieu. Bener-bener benci kanu paksana. Itu Asma jeung Najwa. Aranjeunna babaturan Abi ti leuletik nepi ayeuna. Naon sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon sih temenan-temenan kumaha carana urang bali? Can bali can make mah atuh pasal teuing moal nyokot. Nah, lamun nu ieu ye babaturan nu bakal deket jeung Abi namina Asmi. Nuhunnya. Siap. Jigana Asmi budakna bager. Abi jadikeun babaturan deket we nya. Oi. Kamari nona udah santai orang, siap santai. Mana kamari balik ke sore no. Kalau kamari udah ras babaturan. Mana promo kita boleh cari orang. Siap, bisa ada. Orang mah welcome Abi. Nah, kayaknya orang nongkrong oke, cuma gitu boleh sih. Siap, kayak orang kan kita bilang, oh siap ya. Kiranya apa sih? Kan mana bener ya kuing si Agni? Bah, emang kunaon? Serah ulang lah, bodo amat. Orang kan ngebeja ya. Iya. Kenalnya nih? Ya biasa main game. Dan ieu Lutfi, manehna babaturan nongkrongna Asmi. Kamu mau lacai? Oh, santai. Mana? Ini anak oke-nya. Nah, ini teh tempat kerja kurang. Karena orang bakal cari dulu ya. Boleh. Oi, ini orang mau minum. No, neta. Sok gue minum. Ya, eksa aja sila. Sangka Abi minuman eta bahaya pisan yang Abi kenyataana pas nuju minum eta depresi seolah-olah leungit jigana bisa disebut penenang nu ampuh jang Abi. Hei, kemana? Biasa juga kemarin di rumah kemana? Ayo orang cari ngaliwat ku sorangana tanpa Abi sadar Abi berubah total nu asalnya rajin abus ayeuna jadi osok bolos. Han, ayeuna tong ulin heula nya, si bapa keur geuring umane kaluar heula. Tapi kenyataanna naon anu dirasakeun bener acan tentu bener jang Tuhan. Baturan Abi Azmi meninggal jeung kaayaan mabok jeung ngagunakeun narkoba. Mana apa kata tentang si Agni? Kunaon ge si eta? Anjeunna naon juga nama salaman suci jeung bergaulna kitu. Eta mah baturan jeung si Rehan kan? Eta si Rehan lain. Heuh tigana. Aman tadi ga? Halo. Mana kunaon mulu wae? Buranya mana? Nu bisa Abi lakukeun ayeuna berubah jadi jalmi nu bener.
jeung ngahalangkeun kabeh jalmi khususna budak remaja meh ngajaukeun pergaulan bebas. Mimpiku kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi.